Ya Allah, kula lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak, anu geus lila cenah berumah tangga nangan teu boga anak. Laleungit coba ieu. Kayak gira-gira beres tahun baru uncul deui. Periksa coba papalang kakanan aku. Coba ngagedean tah teu coba ieu. Masya Allah. Baheula urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari maka urang ku ari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula, ku ari nu geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus laleungit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibooking nya nembereun ku Korea ku bule. Tugas anjeun mah macet Gusti Allah. Ngararapih jeung ngabeberes makhluk. Supaya nyahoeun ka pangeran nu asli. Nu ngadalem langit bumi katut eusina. Jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah. Balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui. Ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkeun geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri. Naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae. Geus aing badak indit teu meunang kitu kan abi mah. Teu meunang kos kitu kudu tenang. Arahan kumaha carana. Lamun urang ngampakan kayu bongkolna, kayu Ambon, uratna sing paringkel. Eta here hese jasa kudu ku ahlina. Lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kumaha. Can kumaha ya tapi lamun ku ahlina mah dideuleug nya oh ka dieu uratna trek lalaunan. Ke ka dieu deui trek lalaunan, ke ka dieu trek lalaunan. Ternyata sekaligus lah urang nu neuleukeun ge ngeunaheun. Nu neuleukeun ngeunaheun asa deuk bisa. Begitu urang ngampak, wah tuh kelek sengkleh. Ku ahli dakwah babar. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoeun ka beji ku mah lain kampung beji mah. Beji kunyana trek. Wah, langsung dikampak. Engke belah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Ngabagal deh ngabagal. Tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah. Awewe ge awewe eta sarua jeung bongkol Ambon. Hese teh awewe teh. Beuki berat mah leuwih berat awewe mah. Wah buagal we hese jasa. Tah, ieu teh kudu dibeji. Muka pakes teh bisa geus teu ngapa. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5. Tapi tetep bae teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pan aya awewe mah hayang na kieu. Babari sebenarnya awewe mah hayang na. Ka. Deuk ka kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayang kos kitu. Geus di momoy. Balik ya nanti kota. Aya balanjana, aya. Ira di ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta. Bah, atuh jana ge geus kikiran bae.
eta kos kitu lamun dikurangan deh kurang sabaraha butuhna 2 juta jaya ge 500 asana saminggu moal nyambel kapangi mah kapangi sakumaha jeung musuh nah eta beji eta kos kitu beji eta kos kitu beji masyaallah hese hartina kudu nyaho urang orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah dipake cek urang teh cukup tah nasihat jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ya ieu keur usaha ieu macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe deui masalah boga eta ngaranna nyaho urat nah uratnya lagi atuh geus pahameun nya ge lamun jauh duit cek urang teh 500 tah ieu neklos bawa henteu geus sebodoh lah atuh ujianna di beji ge eta jadi eta urat tah masyaallah kudu leuleuy jeung awe sakumaha nampak endog beubereum goyang-goyangan peupeus goyang-goyangan peupeus acak-acakan ieu tah masyaallah nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50 coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun ditinggal mata Kangjeng Nabi Yunus dakwah takarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut dan tarajana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kunaon haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh Yunus urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Kangjeng Nabi urang, wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Dah, teu ieu mah geus, ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal, ieu mah dibarengan ku Syaithanir Rajim. Ti baheula deuleu Quran, ngisahkeun berbagai nabi. Nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas maluhur agama maluhur setiga-tiga can moal bae ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kae di hareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kanu bakal di hareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkana ya Allah Kangjeng ieu sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadua digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cek setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nya mah hayang dunia tama kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tama neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikeun ku Gusti Allah dunianya na dibeulem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cek setan tamah dakwahna ge tamah hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tamah sararehat tamah tetep bae nya mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh di hareupeun nya kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh
pamajikan masih kene aya opat dakwah terus Kanjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung anu nuturkeun masyarakat lah cak setan tamanya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere penyakit ku Gusti Allah ateu borok abeh sakujur awak bam harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kanjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kanjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cak Kanjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kena dunia sama kos kitu mah ulah Kanjeng Nabi Ayub kesik nu aya bae kesik nu aya beres kieu Siti Rohmahna bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kanjeng Nabi Ayub Kak bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae atuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha teh Kanjeng Nabi Ayub indit sia rahmat ini tulah di aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain dek dakwah kos kitu mah ini tulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kanjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji bae Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kanjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kanjeng Nabi hiji mangsa Kanjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar gerbang panasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe we kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sapoe sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teu dahar torojol cak Kanjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sapoe sapenting ente Abu Bakar geus 2 poe 2 penting kula geus 3 poe 3 penting Masyaallah dongeng teh dongeng kos kitu ayo urang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangsekeutna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jan kitu kan buat kan geus turun jan wah turun geus sauti anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan lah geus we hiji-hiji engke musola batur los dongeng teh kos kari nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luang dua brang geus pokona moah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal kena silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon gede jasa ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hate leutik mah mengakui ngan nyana embung ka tembong gorengna
ngomongkeun kiai anu apik bakal lain cak ulah mah nyampaikeun doang teu percaya deuleuh ya buku hese cenah macana mebes ya sok ngomong-ngomong atuh bacaan iya na sapotong-sapotong nu ngeunah-ngeunahna doang tah ya tapi teh kos karita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleuh ke situasina jeung kondisina nah ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon tah ieu ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu besi aya anu endek ka belah dieu ka keja bebek teh digiring-giring pangitik lagi kudu dua bebekna lempeng nyana ngaboros aduh tinggal bebek banyak lah goy aing di hus-hus aing siap mapal cak bebek guys aing dek mapal baik mapal berjamaah sudah beres Masya Allah kiai dek mapal atau dek kumaha dek kumaha ngaping makhluk nah pan iya teh makhluk jang ulah sok ngeridit bukunya anak kredit dek kumaha coba ayo sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye karena duit teh ulah nyanana nyeun proposal ndek ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana mal bisa tah pangitik tinggal pangitik engkena diomek ku bebek mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh tama sarua jeung ditahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sia ditahan tahajud diintip bae teh hudang bae heh sia kaing sia nita tahajud gitu sia kerek bae jatuh mah nitah atuh bener mah bener ngan mal beres kajen gua kumaha coba kos kolot ngaulah-ulah nonton TV ya sia nonton TV bae ka anakna pugunya anak keur nonton TV kieu nonton TV bawa enak sakana aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon je pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jaker ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pas sono-sono parapih-rapih silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakeun dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta tah nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka
tak kayak kiai ngadakwahan manusia teh aingnya anak di neraka. Nggak kumaha tuh coba ngomong lagi mau bisa ngomong cau dong. Teh jelas, cak masyarakat cau. Teh jelas. Tah mantak ngelempengkeun ka Gusti Allah, dilempengkeun ku parentah-parentah jeung larangan anak, di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas. Agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempeng nya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mata kudu zahiron wa batinan tah Muhammad elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana nyana ku gara-gara teu percaya ka aing cek Gusti Allah kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat ieu bakal terjerumus luruskeun pituturan supaya ulah kitu di badak ke geus teu nurut engke ka neraka wali sapi nu bakal ngarope jeung bakal nulungan engke kaduhung di akhirat ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa inta dil kulla adli andai kata awakan saha bae nu geus ngejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yufad minha mal ditarima tebusanana ditebusnya ku dunia katut eusina moal bisa katebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saha pabrik eueun ono moal ditarima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bihi hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim nah ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi maling jeung sajabana dengan kata somprala cek ahli tasawuf nuhankeun harta nuhankeun jabatan nuhankeun makhluk eta teh bahasa ahli tasawuf di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf aya jelema resep jasa kana harta datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta aya jelema resep jasa kana jabatan wani meuli sababaraha miliar oge nu penting aing diuk dukung ku sia berarti nyana mangeranana kana jabatan tah lamun aya jelema resep jasa ka makhluk ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nyana teh mencintai makhluk mangeranan ka makhluk aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf geus guari dibahasakeun menuhankan dunia menuhankan tahta menuhankan jabatan menuhankan makhluk tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad teu nurut ka parentah aing ulaika alladzina ubsilu bima kasabu jelema-jelema eta lanu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na di neraka ke bakal kumaha lahum syarabum min hamim panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang nginum padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai
caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha lahum syarabum min hamim bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna sebab eta panasna teh kadeuleu sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak sakurang teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting-sainting. Gitulah para kafirin, gitulah para musyrikin, gitulah para munafikin bakalna ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim siksa anu pohara jasa kunaon eta bima kanu yakfurun tailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia nah kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik neraka teh jang jelema-jelema anu munafik neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan di dinya Bahlul tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburanna ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul asana ieu geus saminggu teu kapanggih jeung jentas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah? Sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Di kaon tuh. Jangan seuneu sugan aya bae setik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali yakni keur raja nyana teh diktator kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna mantak Ki Bahlul ya wali ulama cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, embung kanyahoan kiai. Kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan. Coba ya, musisi kikiayanan. Coba nu kumaha? Pelawak hayang di kiai-kiai. Nu kiai asli mah embung murikak bulu disebut kiai teh sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi ima lain mah ya kredit ya proposal mal beres kitu bata mah tah nu kiai asli embung di kiai-kiai nu lain kiai hayang di kiai-kiai tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah ente kurang tuh DRS mahal itu. Oh ya maaf ya guys. Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat ujungnya S1 apa itu S1? Kita kecap benteng siunghin teh. Aduh Masya Allah ya Allah Bahlul kumaha sia teh si mana? Tah si neraka. Nu bener. Tah saon tuh? Nengen seuneu. Manji. Eueuh. Kumaha sia teh sebenarnya kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta. Malaikat? Ulah. Ieu neraka. Mohon
bisa kula neuleuh coba pangbukakeun ai kitu rek naon coba rek neangan seuneu saeutik we yang naon cek malaikat lah perlu cek malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul lul cek malaikat eueuh tanda-tanda seuneu ente mah ente coba hayang neuleuh dibukakeun ku malaikat zamania teh prek tah silakan ieu neraka asup kana neraka yo pan cenah cak Muhammad cak anjeun nabi neraka teh seuneu ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon kakidul eueuh seuneu kalkaler eueuh seuneu kawetan eueuh seuneu kakulna bohong berarti eueuh seuneu pan cenah neraka teh seuneu kada eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api kemana ini apinya katanya neraka itu api kok gak ada kemana itu nerakanya oh Bahlul neraka itu tidak ada api cuman tempat api iya apinya di mana apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh nah dia bawa balak genep nanti ke sini itu bawa api sendiri dia oh begitu iya yang orang sonono orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan nah itu dia mati nggak tobat nah itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka dia bawa sendiri yang mabok nah itu nanti bawa api ke sini yang zina bawa api nanti dia ke sini yang korupsi bawa api dia ke sini tah eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantap pantes dina Al-Qur'an wattaqun nar lati waquduhan nas wal hijar sing sieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia ieulah manusia nu kadarituna pinuh ku dosa asupkeun ka neraka nu mantap sanajan ngarendeng da duaan nu ieu mah ngan mabok doang nu ieu mah nya mabokna zina nya maling ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna si mah pohara jasa atau si mah bawaana sakitu bae tuh kos kitu cak Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah entar ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka sahabat operasi ulama operasional terus ka neraka teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ge di neraka bawa saloba-lobana kitu bae ulah hese-hese sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah aman-aman bae tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu tuan raja jowo sono horeng di neraka jahanam raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol bener cenah kira-kira aing mau seureun tuh ya asalna mah pinuh lu raja waduh sia Bahlul kos pisaan bae karase ku aing sing trek-trek awak aing ge engke bakalna kumaha teu kumaha tah mah terserah tuan raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun kira-kira hayang aman di dituna teh mah eureun jadi rajana eta mah terserah tuan raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka kos kitu duh cek Bahlul cek tuan raja teh yang dikeureung bae atunya jadi rajana ya terserah tuan raja tambah kahiji eta geus bere encan masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid mikiran bae nyana tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah sana araraman dina neraka nyana guling gasahan tah bareng ka Sukamana jeung Ki Bahlul teh bolak-balik ya, teu bisa hudang nyana salat kayak ngedeng deui nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat teu mawa seuneu cak kumaha nu ditakeun ku si Bahlul kieu sapoe dua poe saminggu nyana keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan aya di luhur keur macul tuan raja teh saha eta kula saha sia Abu Nawas keluar aja eta lawan teh teu bacul di dinya deuk blak cau
manya melak cau di luhur cek jaran teh geus pokona mah sugan jadi be cek cenah manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge kuduna ge ditaneuh melak cau mah ulah di luhur sungsunan aing manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tageh aja hoa aduh karena kesehatan kedua kali Raja Harun Raja sial teuing je bener oge tak Bu Nawas kok nyahoeun aing hayang jadi wali gas atuh turun sia enggeus saya geus kaharti mah kula gede turun tadi tuh mampir heula teu aram kula mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di mana ini Bu Nawas sakaieu tinggal raja baik 2 penasehat hiji Bahlul 2 Abu Nawas ceknya nih janu aredan kabeh tau panggil Bahlul tidak ka dia Bahlul coba tudaekeun kunaon cenah tudaekeun anak wallahu alam cek anu diutus coba titah ka dia Bahlul tas si Bahlul titah ka dia jeung Abu Nawas aing hayang nanya anu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ya hiji bakal mamawaseun ya aing cak si Bahlul tah mah kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cak jan coba aing ngobrol anu sabenerna coba cak ada dikata kitu Kiai Bahlul ulah kiai aing mah lain kiai nu edan aing mah nu edan Bahlul tah kitu sia kita kali itu kutuan raja rek naon sada rek nanya lamun dek nanya lain aing nu titah ka ditu raja anu ka dieu maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong wih nu edan jadi gatuh aing mau ngomong kumaha edan cieunan sampaikan tinu edan ka ditu datang ka Abu Nawas tuan Abu Nawas ulah mangke tuan Kiai Abu lain kiai aing mah satu nu gelo sarua jeung nu tadi itu edan ieu gelo ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah aya naon cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah bejakeun ka tuan raja moal aya wali moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana eta mah pinuh ku paharaman lamun endek datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung cih sarua jeung tadi teh mah bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana sial amat eta apa ku aing cenah dibui bae kitu coba bui eta Abu Nawas bui beres tah budak dibui Abu Nawas jasukeun dilayan ku raja Abu Nawas ulang ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui jangan ngeunahanan dibuyan cakna nikmat dain dibuyan makula teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa urang mah minta rada kebelan bae dibuyina cakna teh sial teh cak tuan raja sugan teh menyeri dibui horeng ngeunaheun ayeuna mah kieu bae nu mantak dibui ge lain sabui-buina aing mendak nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali syarat jadi wali mah heueuna naon hiji ulah sok hees di luhur kasur nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus nomor kaopat ulah sok hayang bogana naon sakitu doang syaratna naon naon berat gos kitu syarat jadi wali mah nu bener bae nu bener simpulna kumaha oh kakarak ngaluarkeun dalil Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas ulah sok rerejengan jeung nafsu lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan lamun anjeun ieu digiring-giring ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali sebab wali mah teu boga rasa diri mulya teu boga rasa diri agung teu boga rasa diri aya geus panghina-hinana
pang lemah-lemahna pang rudin-rudina di dunia tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun atuh masalah deuk guguru mah ngan kudu kaluar ti istana. Deuk siap kula deuk kaluar ti istana ulah siap-siap kudu bebeneran bener karak keluar istana dibikeun kerajaan dibikeun keluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji calana hiji serba hiji teu meunang make kendaraan lempang cumplang campling guruna Abu Nawas kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran nu agung jeung nu mulya mah pangeran urang mah kudu ngahamba nu sabener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon kakarak di dinya saeutik geus teu boga rasana naon kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakarak ku jelema kuari mah di kota teh diome teu nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak di dinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja tuh karaknya nak bebeja deui ka Abu Nawas geus nyahoeun Abu Nawas ge makom demi makom geus dilaksanakeun cak Abu Nawas wahai Raja Harun Ar-Rasyid kuari kudu jadi raja deui ieu naonan raja deui pimpin umat lamun umat tadi pimpin ieu bahaya anjeun mah boga wewenang anjeun mah boga wilayah anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat nah pimpin dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia tita jadi raja deui dipaksa kudu raja jadi raja deui jadi harus ngan geus jadi wali geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah ngalempeng-lempeng umat ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar diajak ke jalan tauhid diajak ke Gusti Allah baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat kuari mah supaya umat hayang untung ti aing cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum pahe para umat deuk diajak ka Gusti Allah geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mingkin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah tamun geus kos kitu los jadi raja mun masih kena jadi raja bohedo karena dunia boro-boro jadi raja nasional jadi lurah moal berak moal becus moal bener SPPT aya 2 geus kumaha atuh ka dituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun kumaha boro-boro jadi lurah jadi arat dia moal beres moal beres masyaallah tah kos kitu dididik jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru hayang maca Quran ge kudu boga guru hayang bisa maca ieu bae ge ini Budi ini eta kudu boga guru Masya Allah tapi aya murid ngaleuwihan ti guru kadang-kadang aya Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib Habib Ajam dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu beres kawalianana geus kanyahoan kuari muka pondok pesantren biasa geus di mana-mana jadi kiai dakwahna lurus geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia hiji bae ngalempeng-lempeng ngajak manusia eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah
cek muridna kadatanganku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad ya Baghdad Hasan Basri ti Baghdad Basrah gunung sekitar ieu laluhur tapi hate kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatanganku mama alhamdulillah didele ku mata zahir didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih geus bener-bener lillah segala rupa magahan ngajina lillah berjamaah nalillah kadatangan tamu na terus belia diperhatikeun ku Ki Hasan Basri bagus datang ka pangkat kawalian anu optimal sempurna datanglah ka waktu dahar sore kitu dahar roti aya segala aya macam-macam aya pas dek dahar aya tukang menta-menta assalamualaikum Assalamualaikum didele wah Habib muridna hampura guru ulah kek dicokotan tah naon-naon nu aya roti nu aya di dinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta aya lauk daging ayam segala rupa dibikeun aya sanguh dibikeun sedangkan Ki Hasan Basri teh duaan deui mawa batur jadi 3an di dinya pas rotina 3 dibikeun kabeh cara rizing di harapan meja kosong cak babaturan teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener ge aya baraman atuh lah dibikeun kabeh oh ieu mah maneh sangki ieu mah tinggal ngelapan bae jadi Hasan Basri nama cicing bae cek babaturan nu saurang cek saurang deui kiai ieu tadi urang geus gahayal dahar ti isuk geus dahar pas deg dahar kunaon dibikeunan kabeh tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya pancen cak kiai tadi di imahyu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun urang sapotongnya na sapotong ieu mah beak kabeh ya wali kos kieu cek itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat Hasan Basri kieu aing ge can kaharti cek Hasan Basri teh wali gede aing ge can kaharti cek tapi ku aing dideuleuh nya teh wali geus pokona mah teu misleuk bae teh murid aing teh geus jagat jadi wali cek tapi emang ge ieu kos kieu mah nyaho cek sampai kaharti keur gumreng bae ai eta mah fakir miskin teh eta nu di luar assalamualaikum aya 3an dibere kabeh atuh seuserian wah hehe bose tuh cak baturna anu disuguhan urang nu daharnya na bagi kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh nu dua mah ngomong bae tapi Ki Hasan Basri mah ngan saukur kieu da ngicen ka harti tetep ngicen ka harti jol beta Ki Habib teh datang di hari emang teu dalahar cek canda-canda ke dahar naon kayu di dahar ngan ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Habib teh waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna cek Hasan Basri tuh eta meureun ieu dibuka ku Ki Habib dadak sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyaesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pan 3an pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku 3an kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan
kan gitu. Begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja, cek misa urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal kadahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus. Tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina setahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan beureun geus kaambeul wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna be ieu mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeul ku anjeun teh rahasiana naon. Sakali ditanya dua kali teu daek ngajawab demi Allah make wallah wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya kulantaran mama make sumpah kula bisa ngaluhuran mama kula mah ieu eueuh sama sakali cinta dunia. Jadi kula mah sama sekali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta, teu cinta kana dunia. Ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik. Kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh be pokona mah dinolkeun urusan dahar mah. Eueuh sabakatul hibal-hibar acan ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah jadi dunia ngahalangan kana pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting ilmuna saadang-adang moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, nah ieu moal diangkat jadi wali. Ikir kabelah dieuna. Makin cinta kana dunia, makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia, jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa tanya nu halal nu haram ya iya bagus jauh lagi jauh lah deh datang kaku gara-gara cinta dunia pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut kesina nu ngahirupan jana anu nyaetkeun jana endahan teu disembah nyembah ka patung nyembah ka batu naudzubillah min zalik ieulah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu sebab kufur di alam dunia nah siksa kejadian mantap urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin urang mah iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian usum natalan milu kuari natalan usum tahun baruan melo tahun baruan lamun ngan sakadar lu natalan jeung tahun baruan doang Kristen doang mal macet jalan nu ngamacetkeun jalan anak-anak Ki Haji termasuk Ki Haji tanya lagi milu tahun baruan milu kitu natalan Masya Allah padahal mun urang nyaritakeun natalan eta teh ngan sakadar itu penyelewengan tabang deuk ngagejeburkeun urang eueuh ti ditu natal di mana tah mah ayana ti zaman Paus tah mah eueuh perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah jeung teu aya tabati ditunana natalan kudu dikitu-kitu andai kata endeuh mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu jeung natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa pasti tahlilan pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus eueuh Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge urang kuari katipu nyana natalan milu rame nyana tahun baruan urang milu macet Jakarta macet Puncak macet Cianjur macet Sukabumi macet ieu pan lamun Kristen doang moal macet berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang naudzubillah min zalik wa min zalik nah ieulah kudu dipikirkeun ku urang nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula ieu
anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu, anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat, nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, kemudian kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus leungit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya dameureun ku Korea ku bule. Ya Allah, gue lagi milu prihatin. Ditanya kula salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak, anu geus lila cenah rumah tangga ngan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Ke gira-ge, beres tahun baru uncul deui. Periksa coba papalangkakan anak gua. Coba ngagedean tan teh coba ieu. Masyaallah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota ku ari maka urang. Ieu kakara kos kikieu kieu. Tahun berikutna, tahun berikutna. Sesuai jeung Kangjeng Nabi, mamin zamani illa badu sarrun. Beki goreng, beki cilaka. Urang mah ku ari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat. Wallahu alam kahareupna. Zaman anak jeung incu urang, masyaallah. Geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Eueuh aki geus heset teu bisa nonton TV. Kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan. Kuari wa TV dibawa. Geus make 3G, geus make BlackBerry. Kuari geus aya sistem anyar deui. Wah, geus sagala rupa canggih kuari mah. Geus kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ke kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Mopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang, isuk pageto anak jeung incu urang, mun eueuh kiai nu teger engke kumaha. Kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Jasa rua kiai jeung lain kiai, batur geridit nyana leuwih hebat geriditna, batur nyen proposalna hiji nyana mah 5. Berarti cinta dunia na luar biasa nu ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan di perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleu Sumarekon, deuleu BSD. Dele perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang, dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunna mah. Da kumaha sekeliling urang ge perumahan lain ulah mun urang ningali motivasina sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang. Udah bisa dipercaya di bidang agama, nah dek mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, MUI geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram, MUI make label halal halal kene. Geus sabaraha coba. Tapi kok teu dilaksanakeun. Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan ukos kara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Endeu kumaha geus kahareupna ieu. Ieu geus carita teori iwati urang muntayang ka Gusti Allah. Gusti mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti, dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin. Gusti mah maha kawasa. Tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa, zaman sahabat sangat istimewa, zaman tabi'in istimewa, setelah tabi'in geus mulai rapuh. Ya, 500 tahun Hijriah bangkit dari zaman Raden Patah. Tidinya teu kebel kurang ti saabad. Ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari. 1400 can bangkit deui. Kakarak endeu kamari lamun nyawa sejarah kamari tinggal salengkaheun deui. Ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui. Runtuh Kristen jeung Yahudi.
tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam, bunuh itu Osama bin Laden, kuari bangkit deui. Encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein, dua manusia eta ngejungkel Kristen, ngejungkel Yahudi. Di urang teh kurang lantaran informasi nanti ditu teh dikaburkeun. Teu meunang urang mencintai itu. Teu meunang urang teh terus mengikuti, teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ke Amerika. Nah, kuari geus. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia, di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe, kitu bae tah sajodo. Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklimana kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing si bae. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan guan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India, urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kanu jore.
penghinaan mungkin timbul tetep mulia mah kudu kanu gelis bae mun kawin kanu joreng mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu kobil mah kawinna kanu joreng tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Kobil teh aing tetep bae embung kajian kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Kobil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae ieu mah bohong ieu lain ti Allah ieu kajen kukumaha ge lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah memang abah bangka warah ya mulai eta lamun sok ngerekan abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh sok ngerekan abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun ti sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumaha kudu selesaikan masalah ya selesaikan ieu lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tah eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aju geus kieu kumaha kajian kukumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok
nyeun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe teh sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae aya kira kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagus bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas udah loba omong cak Qabil teh abah kuari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin nah musuhan ka anjeun
kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh kong aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge eta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulanna aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogol mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae mesti agak-agak baik mesti kieu-kieu baik leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak
ulama mual ngabunuh di tiket terbersit di jero hati hayang ngabunuh tiket hayang males kakak ngabunuh ulama dek cicing baik kakak yang pilih ulama cicing baik kakak dek jawab ulama cicing baik pokoknya mah ulama mual ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak baik lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran cak Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli bilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jak kula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang siang ngomong ke situ balangan nasehatan sakadan wah bae teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tak gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseuna mah cak iblis ya atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mah tah jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah kobil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah ngabunuh aing geus di saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis
langsung bae nurutan iblis. Jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel, tujahkeun, langsung liak nyokot batu nu gede, diangkat ku Qabil, gejretkeun kana huluna, gujret kieu. Syariat. Masya Allah. Gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin. Barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena. Ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan. Cilaka sia Qabil cak iblis. Aing geus teu tanggung jawab. Aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya